Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasaih. Wal maqalatu salisatu wal khamsuna sareng ari cariosan anu nomor ka-50 tilune etaan Abi Sulaiman katampi ti Said Abi Sulaiman Ad-Darani anu bangsa Daroni. Abi Sulaiman Ad-Darani annahu kana yen sanyana Said Abi Sulaiman eta kola misaur ieu Said Abi Sulaiman. Kumaha pisaurna? Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallahi. Aslu kulli khairin ari modal utama tiap-tiap kasayan fid dunya pikeun salamet di dunya wal akhirati sareng pikeun salamet di akhirat eta al khaufu sieun minallahi ku Gusti Allah. Pidawuh anu nomor ka-50 tilune nyaeta pidawuh anu didawuhkeun ku Said Abi Sulaiman Ad-Darani kalebetkeun ka itba'us sahabah. Mantena misaur modal pokok pikeun ngahonta sakabeh kasaean baik sae di dunya alias robbana atina fidunya hasanah salajengna kasaean di akhirat wa fil akhirati hasanah anu tujuanana supaya waqina adzabannar teh nyaeta kagungan manah sieun ku Allah. Sieun ku Gusti Allah. Taya pisaur Said Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu